Mana janji-janji moal hujan sia. Ye ke heula atawa kasentak polotot urusan hujan mah urusan Gusti Allah eta mah diturunkeun teh anu penting mah dewek geus berusaha santaikeun heula hek ngomong baik-baik urang bari diuk di ditu tuh ulah waka polotot-polotot dari kasaukur syariat nu nengtukeun mah hakikat mah Gusti Allah nu di atas yang kuasa. Lan kunaon penipu? Hanas mah ku dewek dibere DP kamari sia. Aing minta pertanggungjawaban di sia. Sia teh sungguh teh santaikeun heula santai. Sia lamun teu nyampo dulur mah dewek sudi teuing kudu ngagaweanana ge. Ye, dengekeun ya aku jadi bersia. Dewek mah saukur pawang hujan. Lain penakdir hujan anu bisa nahan hujan jeung nurunkeun hujan sakayang dewek. Kamu kemarin mah ngabangus cenah masalah nu kieu mah tenang ku dewek cenah gampang. Ngajamin 100% moal turun hujan. Tapi geuning kanyataan mah hujan angin dodar gelap segala rupa. DP mah diheulakeun. Eta masalahna mah coba lamun harita DP-na dilunasan mah moal cika kieu pan meureunan jadina DP saeutik. Ku dewek dibeulikeun kana kopi nya. Dibeulikeun kana rokok. Beas mah lapur teu kabeuli. Bayangkeun duit 50.000 mah kena naon coba. Didinya hajat mana ya ingetna ka dewek. Meunih teu bulu-buluna acan banget teh kah. Awas pokoknya mah lamun dirinya teu tanggung jawab tingalikeun ku aing mah urusanna bakal manyang jeung dewek kah. Bayangkeun nya ku sia, aing nyeun undangan teh leuwih ti 1000 siki. Nu datangan 50. Har eta mah geus kodat ti Gusti Allah we meureunan kudu sakitu datangna. Tong nyalahkeun orang lain tapi tanya ka diri sendiri kunaon itu bisa terjadi. Pasti didinya kurang sedekah. Heuh kitu Lin, Bos. Naon hubunganna? Sodako jeung turuna hujana? Aduh, didinya mah deka bener bangun tarangilun pengajian pisan. Baca tuh surat Al-Baqarah ayat 245. Didinya dijelaskeun janji Allah, naon ku urang disodakohkeun bakal dilipat gandakeun. Lah ulah sok loba ceramah hareupeun dewek kah. Dewek leuwih nyaho bahwa Allah teh leuwih kuasa, leuwih maha agung. Tong loba ngabangus ya Mip. Enak saja menang capek gawe dewek kerja keras kesang leutik kesang badag. Kudu disumbang-sumbangkeun. Komodei ka jelema model sia 50.000 awas teu hayang nyaho dewek kah. Manyang ieu masalah ngabangus kitu. Kafir sia. Astagfirullahaladzim ya Allah. Itu stres. Allahu Akbar tah kieu jelema nu kurang iman teh dangkal otakna teh bagaikan otak udang. Loba pisan jelema nu kurang paham. Coba eta jelema lamun teu direzekian ku Gusti Allah moal kudu barang hakan moal. Untung we Gusti Allah Maha Pemurah sakumaha urang baragajul oge tetep we direzekian nian. Geus ulah ngomongkeun batur. Citong ngajedog jajalaneun atuh sia lah aing keur olahraga ieu teh. Heuh tapi tong jajalaneun atuh. Pandewek teh rek lewat, ku di tempat sia mah ya. Buran-buran aing kumaha aing sia teh. Ari sia sadar diri teh sia ha? Awas ya. Mun sia teh nyingkir keneh deuleukeun ku aing. Ari kahayang sia teh naon ha? Udah dulu dong sebungkus baru kelewat ke situ tuh. Sebungkus baru. Naon ieu teh? Malak lain ha? Asa kakarakeun dewek ka di palaku dadar gulung jumbo kieu. Di lapang merdeka ka itu arek olahraga mah lain di dieu, awak cieu buntelan hitut oge kitu. Digeuleugeun jajalaneun. Cungur sia. Awas ya disumbangkeun ku dewek kalep. Buruan-buruan gua. Apaan? Ya Syarwa Ibram. Jika itu awal heula Jatuh ngelehan awal heula ke head sia. Betan. Ih, kemana sih teh? Dewek teh kalah cai. Yakin deh kasih mah hayo tadi ti beurang keneh. Nyeun masalah jeung dewek teh keur ngabangun apan itu semen bisi kabur teas. Ngarti teh sia teh. Arek ngaduk tangkurak sia tingali atuh jelema sakitu ngantrina dewek ge arek hudu pugu. Kasolokan we jiga itu ngalacaina tong di dieu. Da jang ngaduk ieu lah. Deka kieu nya dewek teh itu keur ngaduk ngabangun imah. Kulantaran dewek teu boga duit sieun kaburu teas itu semen. Eta mah derita sia, Mip. Ngabangus ya. Pakulitan cike tutut oge kitu dikecerok ku dewek sia. Mohon atuh imah mohon butuh saemer. Ampun. Diajar ngantri sia kunaon mah eueuh kasabaran pisan kalakuan teh. Jiga tuh, ka itu. Arek ka mana sih? Ek mayar hutang teh mah nu 50.000. Sia kot masih kena inget eta hutang 50.000 oge. Tangkurak sia. Sia teh yang kumaha aja aing teh sok ayeuna jelaskeun jeung dewek hayo, Bro. Sia, masalah pribadi mah tuh ulah dibawa ke cai ka hayang teh pan dewek teh can salat asar. Ampun deh kah.
Saya tadi cerita sakulila teuing. Cilaka ieu mah semen ngabatu we cara nama merenang. Alungan granat lah meter bijil. Bagong teh. Allahu Akbar bangun modal nu nyeusehan teh nya bi. Jengker meureun. Nges ieu mah nges beak Ih, mata semen ku ngabatu sinaos, ya. moal aya harapan ieu moal. Moal imah jadi imah teh sia teh gara-gara nama. Satu ditambah satu sama dengan dua. Bangus sia. Ikut Buru-buru atuh Ya Bi. ampun, aing Penting mah. ngantri nu ada kacai. Aduh, dek cilaka aya bahan nyaduk dina jero calana ye. Hai, Kunaon sih tadi lihat teh ini cai teh bangun nyadukeun Hei, we eta, tadi. Bi. Bi. Hei, di banjur teh itu WC di jero. Awas ya nyin kelakuan kitu. Hei, eta, deui, Bi. dewek tempokeun. Diala ku dewek sia. Didarai ku dewek centika morolok mas ya tah. Tempokeun. Aing lah. Heling awas Mana sih aing heula kehead sia. Mending kana semen nu batu atuh daripada liang tai aing nu ngabatu mah. Ampun. Pan ieu teh semen masalah nama semen ieu ngabatu. Anjing oe sia. Tangkurak mah aing lah. Mur, kumaha duit teh geus aya can euy. Butuh deh karek dipake aya hari mereka imah euy, setengahna heula we atuh. Ih si anjing. Pancek dewek oge tungguan samingguan deui. Engke nungguan heula si Pamil bejana rek hajat cenah rek kawin. Ting poe naon engke lah di bejaan. Pokona mah tungguan we minggu hareupnya. Ye, panayeuna butuhna ge dek kamip euy kumaha sia dengan hayo janji-janji we. Gocap ribu wae ampun deka hutang sakitu ge menilu-liwiti rentenir dipikir-pikir masih ih bang. Popae tah bawa sita gerobak dewek lamun minggu hareup dewek teu mayar keneh. Meunang harim ti mana di sia teh ha? Alus henteu. Ye, atunya alus mantak dewek butuh modal oge. Lah, siang ngabangun sungkuh yang nempo coba dewek isukan. Buktikeun lamun heueuh masih mau harim alus tangkurak sia bangsat. Asa teh yakin dewek nu kitu patut laku. Awas ya nya buktikeun isukan. Jangan